Aduh. Kang Ipok. Damang minantu anyar. Alhamdulillah. Kumaha sawalerna Mama? Alhamdulillah sehat walafiat. Nuhun. Dicanak saum teh mamah teh mending ngedak-ngedak sehat. Sehat alhamdulillah pan berkahna eta teh. Sehat ieu salira beuki ngaagungan. Tak eta Lain nu pegangan. nu heran teh eta. Nah saum teh jadi tambah ieu gitu tah subur. Kumargi usum corona. Berarti teu mangaruhan corona teh ka mamahnya. Kumargi komo beuki ogohan. Tos tuang disemprot terus moyan. Tos moyan teh bobot. Leheung tuang, disemprot abdi mah henteu ukur cuci tangan we di wasuh we panangan teh itu dituangkeun henteu gitu. Tuang nyalira we lucu. Aduh hatur nuhun Mamah ye dina wengi ayeuna wengi enjing ayeuna tiasa ngahibur pamirsa anu aya di bumi, pamirsa SMTV, urang Sumedang, urang Majalengkana kum sadayana panginten kaleresan luar biasa nu diantos-antos bentang pop Sunda ya ieu teh legend pokona mah di pop Sunda mah senior wah pokona mah naon atunya tos teu kapalang senior deui disebatna lah maestro panginten lah lebih cocok nama Mamah Bungsu Bandung alhamdulillah ngaturkeun nuhun pisan tos tiasa ngahibur pamirsa nu aya di bumi. Oke kaleresan dina enjing ayeuna Mamah Bungsu baris ngahalangkeun tembang anu dina kaleresan album enggal nya. Album enggal parantos medar anu maledak eta sadayana pokona mah anu pang meledakna ku mamah ayeuna dipilihan badis dikawihkeun ku mamah ayeuna minantu anu sok kapiheulaan ku batur. Lagu Mama tapi sok kapiheulaan ku batur. Ku mamah mah dirilis terus beudug manten ku oh da bohongan mamahna teu acan bijil album tos dinyanyikeun di panggung. Culametan mamahna sok enggal hoyong nyanyikeun Kang Erwin jadi we disantok manten terus sanes gitu. Sok gojeh itu. Tapi wios itu ieu masihan naon namina teh berkah rezeki nya. Rezeki kanggo anu sanes. Lewat lagu-lagu anu dikawihkeun ku mamah. Janten barudak tiasa ngalasaweran ararang ucu. Da memang luar biasa lah tos moal bireuk panginten tembang-tembang anu memang dihaleuangkeun ku Mamah Bungsu. Memang di panggung teh eta teh wah payu pisan nya gitu tah Kang Gana leres teh. Alhamdulillah. Di antawisna Kang. Aya daun puspa. Oke kuda Sumedang. Sumedang. Luar biasa. Oke aya hiji deui. Naon cing? Aya nu jiga India dengan tah. Lagu jadul eta ge padahal mah kan. Eta teh tah. Zaman mamah ngabangreng ucap. Eta teh sumuhun. Baheula mah nu bahana ge sanes ku kibrot. Sanes ku Orhan. Masih keneh ngayaga tumplang gung gitu. Masih kene jadul pokoknya nah, kayak urang bahas ngeunaan naon namina teh ngeunaan lagu anu terbaru eta lagu nu pangenggalna engke deui. Luar biasa. Abdi mah muji teh ka mamah teh ku stamina-na kitu tah. Alhamdulillah. Anu memang kumahanya stamina teh lah jika umur 17-an. Iya Kang Ipok. Bawaan kuatan. Nah gitu. Eta ciri khas dah abdi mah leuras moal bisa. Dan pami mamah tos ge mamah keur gering ge seger we. Segernya. Pokona mah kiat-kiatna atanapi tips-tipsna suanten da makin tua makin menjadi teh bener tua-tua keladi teh. Jadi sanes nurun kualitasnya tapi semakin tua tapi semakin terus gitunya makin mateng gitu suanten teh tipsna manawi asak beuki asaknya kanggo kapun anak para penyanyi para pesinden supados urang suanten kuat teu gampil seraknya kan tipna kahiji seureut cai herang ya ulah nu kotor kadanya teras ulah sok ngaageungkeun ngaeueut cai es. Oh cai es. Eta mah langsung we ngageleprok pemain. Oh eta teh kana tenggorokanna teh kengeng. Matak mamah mah eta teh musuh pisan itu. Musuh pisan cai es maka cida we. Uja urang nuju sehat komo manggung siang di daerah panas. Aduh raos cenah ngaeueut naon geuning anu nya nu tari ieu pokona namanya minuman dingin lah. Langsung we geregek.
eta kedah ditebihan tip ti mamahnya komo ai saya nama olahragi gitunya supados keringat keluar supados henteu seueur lemak na lamru di nukia sapertos mamah Sami abdi oge. Olahragana atuh dari kasur wae. olahragi eutna selalu cai herang teras teu kenging ngaleueut cai es gitu. Cai es tah. Karena ulah dilobakeun. Komo kan corona oge sok dokter dilarang dulu minum cai es. Laras tiis-tiis mah Ya, ulah. Kang, mohon. Laras Kumagi, ulah. Corona mah panginten resepna kanu tiis-tiis. Tiis. gitu, Jadi Kang. ku cuaca panas oge tah bisa teu aya Asep untung harudang atuh. Pan justru kudu harudang urang teh. Urang teh kedah ngoprot pake sang Nya. Kang Ganda. Nah, Mama memang sabaraha hiji tembang anu memang nyandak berkah pangintennya sadu kanggo penyanyi nu sanes Sumuhun, kitu nya. Seueur lah teu kedah dicarioskeun saha-sahana memang nah atuh make jeung tiasa kitu model daun puspa. Berkubatur. Ya, dasar jodoh berkubatur. Padahal itu teh nu mah kumaha atuh dongengna lalakona teh eta teh. Ari mama sok comel. Dasar ai kolot mah sok comel. Mama bade ngademel lagu kitu nya. Tah, ngademel lagu ieu daun puspa. Ai ku mama teh encan ge keluar album sok geus dinyanyikeun bae. Eta. Kaheulaan babar gitu lah istilah nama. Nya. Tah, tapi teh kitu namanya keun etang-etang bagi-bagi rezeki. Etang-etang masihan ide ka barudak gitu. Da eta teh upami ngagali mah lieur teh. Bisa kumahan. Lieur ngagali lagu teh hoyong anu kira meledak, kira-kira pikaresep ku budak, ku kolot, ku aki-aki, ku nini. Ngetang-etana nya kedah-kedahnya dina perhetangan teh ieu teh pi mana nya leres. Kahiji dina kata-katana. Kadua dina hariringna. Katilu dina senggol-senggolna Eta. senggol. Tapi dina saalbum oge gini mah nang toskeun single anu kahiji, nu kadua, anu katilu oge eta teh kadang kawis anu dijagokeun teh. Kadang-kadang meledak mah nu terakhir. Nah, eta kadang-kala nu teu dijagokeun geuningan meledakna teh nya eta sapertos kitu. Oke, mah ya sapertos lagu Mama anu seueur di cover kuno penyanyi-penyanyi lah boh nu tos senior anu nemar-nemerean muncul gitu nya. Manawi menurut Mama kumaha nu mutkeun Mama tah? Menurut Mama salaran mah Kang Ipok henteu keheul henteu ngewa Mama teh atoh nu aya. Berarti lagu itu teh nya Kang Ewin di aku dipikaresep kan berarti manehna teh resep gitu. Tapi Mama masak ieu we. Coverna teh kieu lagu Bungsu Bandung di cover ku Kang Ipok misalna tah kitu. Jadi atana pikir dasar jodoh nu ngawihna Bungsu Bandung di cover ku Kang Ipok tah sakitu henteu hoyong dibayar Mama moal minta bayaran moal mangga we asal mamahna disebatkeun eta laras minimal aya pengakuannya mah tah jeung eta teh pangpangna mah matak di cover oge eta teh aya pengakuan yen lagu Mamah teh eta teh alus da mun teu alus mun teu sae mah moal di cover keur naon atas aya cenah Mama lagu Sulam Cinta nu Mama tak budak bager urang Bandung namina teh si Anu lah pokona kajian penyanyi karek peletek eta sopan ka mamahnya Mama lagu Sulam Cinta nu mamahnya muhun ucu muhun hapunten nya Mamah ku abi bade kawih mangga minantu ucu cenah teh sok sing meledaknya ucu si majeng kan ku mamahna teh didoakeun minimal aya basanya aya basa lah gitu terus cenah Mama Cirebon bebas salaresna mah Cirebon bebas mah panturaan tapi ku margi Mamah resep di panggung eta sok dikawihkeun nyaku neng bade di non teh namina teh di cover mah mangga we gitu. Da, jadi seincak-incak lagu Mamah di panggung teh sok di arintip gitu. Di darengo di tarago di ieu nya di arantosan gitu tah. Tah mohon tapi sok we sawios neng mangga we da eta mah bebas lah silahkan we suruh Mamah teh gitu. Asar gitu we lah nganggo misalnya dasar jodoh Bungsu Bandung di cover ku si Neng Anu ya, gitu. Aya seratan Mamah lah gitu nya. Gitu. Ulah jadi dugikeun Mamahna ka di aku raos nya gitu. dasar jodoh laguna Kang Ipok. Nah, mun gitu salah. Terus ya daun puspa.
Eta sami ku mama teh jadi memeh direkam sanes padahal mama teh tos ngarekam tos ngadamel ieu klip malahan jeung Kang Ipo kan ngadamel nya klipna heeh ari ku mama teh kitu mama teh sok gojeh can keluar eta klipna biasa da sok nabung heula mama geuningan ditabung heula mama aya 3 gitu kan tapi diemutkeun heula kayak ieu anu pantes dikeluarkeun tahun ieu bulan ieu mana gitu mama teh sok kitu tah mah eta seseueurna kan mama ngahaleuangkeun eta teh istilahna mah ngorehan lagu-lagu buhun. Lagu-lagu buhun. Memang mama sok nyuk-curug heula teh ieu teh kagungan saha lagu teh gitu tah. Nyuk-curug. Sok nyuk-curug heula. Apik mama da eta teh kajeun lagu jadul zaman ti kotok di Lebuan pasti aya pangarangna. Henteu anu asli pasti aya anak incuna. Contona lagu naon mah anu dugikeun ka perjuangan luar biasa we asruk-asrukan. Dupikeun karek di Panyara. Alah coba eta talak tilu eta mama fenomenal eta lagu teh nya eta meledakna di mana-mana Akang naon tah Ji Samsu sir kretek kesir keretek mama eta ge kan naon mah salaresna eta lagu judulna Ji Samsu nya Mapai rokok cacek didinya eta kan emang Kang Mapai rokok asli tapi kaseueuranana sok nyebatna Ji Samsu eta teh nya iya aya kusir keretek nah Mapai rokok emang laras Mapai rokok bener nah eta uih deui kana talak tilu mah nya eta memang sateu acana dunia digital pangintennya medsos di zaman ayeuna panginten teu sapertos ayeuna gitu nya teu acan aya wah HP oge masih kene cinit-nit meureun teu acan aya meureun malihannya nah memang sakedik we sakilas dugikeun ka rame gitu kumaha ya dongengna gitu. Dongengna kieu. Manawi tiasa ai teu tiasa dicarioskeun teu sawios ulah. Teu sawios da kisah nyata. Kisah nyata aduh tah. Ini sore kurunyung geus subuh. Eta teh memang nyaan ya. Kanyataan. Nya kitu pokona mah atas lah titik-titik. Oh, siap. Gitu. Paham. Talak tilu sakalian. Talak tilu sakalian. Nya gara-gara mamah manggung wae ari uwih teh sok dicarekan gitu. Oh, gitu. Talak tilu eta padahal manggungna teh jeung manehanana eta teh mah. Ditutur-tutur. Iya, ditutur teh dina bool tara lesot. Di supiran dianteur dina bool. Tapi balik manggung Timuru teh nya. Galak Timuru. Dicarek mangrek manggung dicarekan nek bobo dicarekan. Arek dah. Keur mah capek. Keur mah capek tuduh tolonyongan balik dicarekan. Bener eta mah talak tilu teh sekalian. Tapi emang mamah oge sok ngikeun beda ieu mah ka anak. Ka urang Sumedang. Ka batur mah tara beja-beja mah teh. Mama cenah mama cenah. Eta teh lagu talak tilu teh mun kalarasan mamah sow gitu nya. Eta kisah nyata henteu ucuk mamah mah harmonis. Nutupan we nya. Eta mah bobohongan, eta mah mamah mah acting. Eta mah hanya lagu mun nya. Ya cenah atuh nyebat nyerina teh jiga nu hayang ngadegung. Kumaha kitu ucuk nyeri. Teu manyaan. Ya, keun lah eta mah masa lalu mah. Eta mah lalakon lah. Iya lalakon hidup namanya oge nya. Nah, tapi alhamdulillah mama mah ayeuna mah gaduh nu bagur. Geningan aya nu soleh. Tapi da jeung bapak barudak ke mama teu awad di anu teh sok ngawaraduh di tiluan ngalobrol. Kadenya mi HP anak incu ipek teh dikawinkeun teh kumaha teh ka alo tah. Teu kada saha nya. Sae we Kang Ipok sae. Asa jadi wargi we gitu. Mohon aduh alhamdulillah painten dia kanggo AA oge painten nu wah senantiasa ngadukung tang tos nanya nutur gitu tah. Jantan manajer ongkoh luar biasa. Jantan kameramen. Jantan pengarang lagu. Pokoknya mah diborong mun ya. gugah bobo teh. Pak, lagu anyar pada corona kamari. Sok geus ti istri barudak, sok mamah maju. Keun we cenah barudak heula kok. Mamah nu masihan bahan anjeunna anu ieu nyetet-nyetetkeun. Kieu tah kitu jadi budak cicing kolot muih mah ya. Kitu. Mama, ieu aya lagu abdi ningal teh nya aya album enggal salah sawiosna nyaeta laguna nu luar biasa ke India-Indiaan. Masih jadul itu. Eta teh nu laguna teh Nagin. Cintailah aku. Tah saleresna Nagin eta teh lagu ti mana asal-muasalna nah laras ti India atau napi ti Afrika ti mana tajudutan lagu eta we heula Nagin. Kang mamah ge lieur nu ka ti mana eta porojol. Eta lagu da mama pokona saemut mama keur sageung kitu. Nya?
upami dina bangreng mamah teh malaman tukang ieu na ge tukang baheula mah dakutoa ngawih teh itu teh akina eta tukang Akina toa teh. tukang sound system na teh minangka Sound namanya. system na teh mangdang katanya mohon laguna teh mama teh karesep teh Nagin. Nagin. Duka ti mana porojolna Kang Erwin da jajal aya begitunya dina catatan buku mama. Paririmbon nya. Paririmbon. Nya nu Nagin. mawi ieu teh kete pasti aya nu ngaku deui geura. Nya matakna tapi dan tos aya yang video klipna tos aya laguna tos aya kira-ku. Anu ieu na nu ngarangna tos pasti aya eta mah. Ai mah geus meledak mah biasa. Biasa. Ngaku. Asal ulah abdi we nu ngakuna da mah mungkin moal percayaeun batur oge. Nu ngarangna Kang Erwin. Nya. Da model daun puspa dasar muhun. geus teu aya pengarangna. Ngan tiba-tiba mah aya nu abdi pengarangna cenah Oh, kitu. leres. Nya muhun mangga. Butuh popularitas Leres, mah. mangga. Nah, Nagin memang eta teh di lirikna kata-katana memang seperti itu atau napi memang di aya di Ropea kumaha sakedik? Di Ropea ku Pak sareng Mama, kumage eta teh buntet pisan Kang Erwin. Mung 4 jajar Kang Erwin. Oh, rumpa ka 8 gunuk pengennya 4 jajar janten ku Pak A teh ditambihan jadi sayangi aku, cintai aku gitu. Pondok pisan. Mama oge bingung da ku Kang Erwin ditambihan deui 2 jajar. Aya kata-kata atau napi lirikna juga India eta asli bahasa India mah? Mohon manawi bae aya pamirsa anu terang eta naon laguna meredil repukari aja gitu. Oh, eta teh bahasa India memang da bahasa India gitu nya da sanes bahasa Arab. Duka meredil, duka merejih eta teh. Merejel juga nama duka merejel mah gitu. Pokona penasaran panginten pamirsa abdi oge penasaran lagu Nagin teh sapertos kumaha tiasa ditonton di YouTube-na channel YouTube aya Bungsu Bandung Official nya di dinya. Ieu kameramen Nagin spesialis. Sanes abdi mah tukang noong. Tukang noong. Pokona mah Kan mama sok pesen ke Kang leutikeun awak mama. eta nu abdi jadi lieur teh nu abdi mama dibayar mahal pokoknya mun mama jadi segede kitu akang ditambahan dua tingkat ku abdi di biasa di alitan mun rada jangkung jadi ngajangkungan mah dan dimeral tapi noongna sok kitu tapi handap jadi mama teh katingali nya aduh pohara mohon penasaran leutik nya keun bios mah da sakieu oge geuningan plos payu komo wah tos bersyukur dengan keadaan yang ada da mamah mah mending genut da mun mamah leutik mah carekan mamah mah lain Bungsu Bandung lamun begeng mah nya tah eta ciri khas mah ciri khas nanaon oge gaduh ciri khas gitu tah urang langsung wae pangintennya kumargi waktos oge parantos teu nyekapan nyerepet muhun teu karos pisan waktosna sim kuring oge mewah reng-rengan aya Kang Gana Kang Erwin oge teu kakantun sakalidi ngahaturkeun nuhun pisan Sami-sami, Mamah Kang Bungsu Ipot. Bandung oge Sami-sami. aana ieu nu dipayun wae ngahaturkeun nuhun pisan sadayana sareng jajaran Manajer. muhun jajaran manajemen sadayana Bungsu Bandung parantos ngeresakeun sumping ngahibur pamirsa SMTV Mohon hatur dina nuhun. janari ayeuna nya mamasing Apapun anak hatur muhun tah parantos sadayana nabuhan mama nyanyi kibrot sareng orhan da zaman mama mah baheula orhan terus ngahitar mah Ngahitar. nah mamasing sehat salawasna Amin, oge lagu-laguna atanapi album-albumna nu kapayuna sing Amin, langkung majeng amin, deui amin. sing meledak deui Mama mah mama geus gaduh deui tilu si simpanan. siap diantos proyekan Moal lah ayeuna mah bakal dibeja-beja moal. entong ora comel mah jempe we heula tong ora gua jeung cicing heula ke deui ke mun tos jadi kekarek Pemirsa SMTV hapunten pisan boh bilih tangtosna sanes boh bilih deui seueur kalalepatan keluluputan sim kuring sareng reng-rengan ti dieu anu ngahibur dina wengi ayeuna aya enjing ayeuna urang tukas heula sasarengan urang sementawis dina enjing ayeuna kubillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.